Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur dangu sadaya di mana bae ayana, wilujeng patepang dangu deui sareng Emang Otong di acara nu dipikadeudeuh ku urang sarerea Dongeng Sunda di tepasna Dongeng Mang Otong Channel. Kumaha kabarna ya dulur dangu sadaya? Mugia aya dina kasehatan, awak cager bager tangtunanya. Urang di dieu siling doakeun ulah hilap. Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Gusti nu welas asih, dikucuran rezeki anu halal tur ageng. Itu oge pakasabana anu tentrem, anu ayem, ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kadulur dangu sadaya anu sapertos biasanya satia manco, satia ngadangukeun dongeng-dongeng Emang, satia ngarojong, satia ngadepongan kolom komentar. Hatur nuhun kadulur dangu sadayana anu tos ngarojong tangtu namanya ngarojong channel Emang. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan ieu channel, mangga di subscribe heula, ditoel tombol loncengna supados kenging pemberitahuan atanapi notifikasi lamun Emang ngalajengkeun hanca dongeng nu katunda. Teras diacungkeun jempol bagusna, dicoret-coret kolom komentarna, dibagikeun, di-sharekeun di sosial media, WA, Instagram, jeung sajabana. Hatur nuhun kana pangrojong dulur dangu sadaya. Hayu urang teraskeun hanca nu katunda dina jejer carios Dedemit Leuwih Buyut bagian anu ka-38 yasana Ki Dagar. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Teu aya buayana, kuring mah geus warga hirup di alam dunia. Teu dipaehan ku anjeun ge moal lila kuring bakal paeh ku sorangan. Nu penting pikeun kuring najan awak ajur tutumpuran, kuring aya dina jalan melaan bangsa kuring dina nanjeurkeun kabeneran. Hayang jadi pahlawan si laing teh gawok. Anjeun bakalan dianggap pahlawan sanggeusna pindah alam. Ya, ponggawa bangsa siluman buhaya anu ngaku ngaran Bajul Ireng teh ngolebat maju peureupna ngaheumbat rek ngarmukeun sirahna Bah Gawok. Bah Gawok gancang dongko keuris lodra paksa ditojoskeun ke arah beuteungna Bajul Ireng. Tapi siluman buhaya teh ngadadak ngageser awakna ka kenca, keris ukur ngahanca angin. Bah Gawok malik ka kenca, kerisna ngolebat ngababad ngarah kana pepeuteuyan siluman buhaya. Tapi Bajul Ireng teh geuningan gerakan kilat pisan, manehna gancang pindah tempat ku cara muterkeun badana. Celek, apal-apal geus aya di satukangeun Bah Gawok. Buntut buhaya ngaheumbat, hiuk cilebet. Waduh, sonton, bru, Bah Gawok labuh nangkuban. Ukur sakit tu geuningan, pangabisa anjeun teh aki-aki matanggul. Geus wancina anjeun mapatkeun jampe paeh. Sabab lelembutan anjeun bakal dibawa ku kaula pikeun dihareupeun ka ratu kaula. Cilaka Bah Gawok rubuh, hayu
urang bantuan. Cuk Pak RT bari serepet bemesat bedogna. Jang sumajeng juragan Barkah milu mesat bedogna. Satuluyna satiluna jelung-jeleng ngahadang ka Bajul Ireng anu harita ngalengkah ngadeukeutan ka Bah Gawok anu masih ngudupung. Rek naon anjeun cucunguk-cucunguk? Rek sosoroh kojor ha? Sentak Bajul Ireng sawaktu lengkahna dihadangan ku tilu urang jalma. Aduh, urang direkon cucunguk Pak RT. Cuk Jang Suma, kajeun disebut cucunguk ku buhaya mah. Hayu tarajang babarengan. Hiyan! Nutiluan bareng narajang ka buhaya siluman. Anu sisitna hideng lestreng. Tilu bedog teh paheula-heula ngahembat ngarah kana sirah tak-tak jeung cangkengna siluman buhaya. Bajul Ireng teu incah balilahan manehna kalahkan nulak cangkeng. Kawas anu ngantep awakna pikeun direcah ku bedogna Pak RT sababatur. Hiuk hiuk hiuk, butut tak tak tak, betok 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 betok. Tilu bedog teh potong sakabehna. Sawaktu ngahanca awakna Bajul Ireng. Tetela sisit kandalna Bajul Ireng leuwih tuas tibatan bedogna Pak RT sapara kanca. Pak RT jang sumajeng juragan Barkah olohok bengong bari leungeunna ngageter nempo bedog nu dicekelna kari sapotong. Keur kitu Bajul Ireng muterkeun badana. Buntut buhayana nu badag panjang teh ngaheumbat hiukut jelebet. Aduh, alah, adaw. Nutiluan ngagoak bareng, awakna raceleng ka tukang, tuluy ting gedebut ti bebeut kana taneuh. Sakedapan mah Pak RT jang sumajeng juragan Barkah ting kudupung teu bisa hudang. Bajul Ireng malik deui ka Bah Gawok anu harita geus bisa nangtung. Bah Gawok kunyam-kunyem ngarapal mantrana. Saterusna bahamna niup ke arah Bajul Ireng. Wuss, aya hawa panas anu nebak ka siluman buhaya Bajul Ireng. Bajul Ireng kadorong mundur bari dua leungeunna dipake ngahalangan beungeutna anu karasana kawas direrab ku seuneu. Kurang ajar anjeun Gawok. Masih can kapok anjeun teh. Rasakeun sia. Bajul Ireng narik dua leungeunna kana cangkeng tuluy digentakeun ka arah Bah Gawok. Gulidag. Ngadadak aya cai ngagulidag. Ngawangun ombak tuluy nyuruwuk ke arah Bah Gawok. Bah Gawok ngangkat keris lodra paksa di hareupeun dadana. Badan keris ngadadak ngempur hurung, mancarkeun sinar koneng. Gulungan ombak teh pecah sawaktu nembrag kana keris lodra paksa. Ceger, piur, cai maur ka mamana. Pak RT jang sumajeng juragan Barkah anu harita kakarak gerek harudang kasapuku cai kaseret ke arah kebona Mang Kosim. Bajul Ireng ngagerem ambek nempo panarajangna gagal. Seret manehna mesat pedang anu disoren dina cangkeng belah kencana. Gajeleng Bajul Ireng ngagajleng ke arah Bah Gawok. Pedangna nyorocos rek nobros dada ipisna Bah Gawok. Tapi Bah Gawok anu geus sayaga gancang ngagiwar kabelah katuhu. Hiu plos, pedang teh ukur nobros tempat kosong. Kolebat, pedang teh ngolebat ka katuhu.
rek niglas sirahna Bahgawok, tapi Bahgawok gancang nakis ku kerisna. Hiuk terang buricak, kembang seuneu ngaburicak, aya cahaya beureum anu muncrat tina bentrokan dua pakarang. Bahgawok ngadaligdeug sigana bae eleh tanaga ku siluman buhaya. Bajul ireng beuki nafsu, manehna terus ngarangseg ngabubat babitkeun pedangna ka Bahgawok. Bahgawok terus-terusan mundur ka deseh tepi ka sisi walungan. Bahgawok mundur sababaraha lengkah tepi ka bitisna kakeum ku cai walungan. Manehna kunyam-kunyam mapatkeun jampena deui. Tuluy niup kerisna, keris hurung ngempur mancarkeun sinar koneng semu bodas. Sawaktu bajul ireng ngahembatkeun deui pedangna rek narok sirahna Bahgawok. Bahgawok gancang nyekel kerisna ku dua leungeun, tuluy diangkat ka luhur pikeun nakis pedang musuhna. Hiuk blentrang, burinyai, pertok. Pedang bajul ireng teh potong. Bajul ireng gegerem ambek. Pedang nu kari sapotong teh dialungkeun. Tuluy manehna ngagibegkeun awakna. Jirimna bajul ireng rubah jadi hiji buhaya badag anu sisitna hideung keling. Eta buhaya teh ngarontok ka Bahgawok. Bahgawok rek ngejat tapi ti soledat sabab nincak leutak. Gua brug, gok, beuheungna Bahgawok ditekuk, digegel ku buhaya hideung jelmaan bajul ireng. Bahgawok teu bisa hojah, tapi ngagunakeun sesat tanaga jeung kasadaranana leungeun katuhuna meta nojoskeun keris lodra paksa kana beuteungna buhaya. Cerem. Oh! Gujubar. Buhaya jeung Bahgawok ngagujubar ka jero leuwi. Aya cahaya beureum jeung bodas ngaburisat ka jomantara. Ieu teh tanda lamun bajul ireng jeung Bahgawok bareng perlaya. Seor, gelabug, angin niup tarik deui. Hujan anu geus ngaleutikan ngadadak ngagebret deui. Di jomantara gelap ting torelap disusul ku ting gelegerna sora guludug. Kaayaan alam bener-bener mata kawur pikeun Pak RT jang suma katut juragan Barkah anu harita geus bisa narangtung deui. Kumaha Pak RT? Bahgawok geuningan kagegel bohongna sarta diseret ka leuwi. Ceuk jang suma nyaritana satengah ngagorowok sangkan kadenge ku Pak RT nu tiluan teh teu nempoeun lamun Bahgawok nojoskeun kerisna kana beuteungna buhaya hideung sabab posisi Bahgawok katutupan ku awakna buhaya anu badag. Kuring ge bingung kudu kumaha nulunganana. Pamohalan urang kudu ancrub ka walungan dina kaayaan kawas kieu mah. Walon Pak RT, bunuh diri lamun maksakeun nulungan Bahgawok ayeuna mah lainna bisa nyalametkeun Bahgawok. Kekalah urang kabehan tiwas tilalep di jero leuwi. Tembal juragan Barkah, urang mulang ka lembur heula. Ke mun kaayaan geus tenang, kakarak urang neangan Bahgawok. Ceuk Pak RT. Keur kitu torelap jeger. Gelap nyamber kana tangkal cangkring sisi walungan. Saharita tangkal cangkring tutung ngelunkeun haseup. Gulidag. Cai ngadadak ngagulidag ti arah girang. Leb, leb, leb. Cai walungan naek ngabanjiran kebon. Coah Pak RT, coah deng-deng. Jang suma ngagorowok bari nunjuk ke arah walungan. Gancang lumpat, bejaan warga lembur.
Berengbeng Pak RT lumpat ti heula. Jang sumajeng juragan Barkah gancang ting beretek lumpat nuturkeun Pak RT. Samentara eta cai beuki ngagulidag nembragan sagala-gala. Cai naik gancang pisan ngeueum kebon jeung pasawahan. Pak RT jang sumajeng juragan Barkah lumpat ka gardu ronda. Tihtirkeun kohkol bejaan warga. Pak RT mere parentah. Jang suma gancang nyokot panakol kohkol sarta langsung nakol kohkol ditihtirkeun. Sedengkeun Pak RT jeung juragan Barkah tinggorowok mere beja ka warga lembur. Tanghi aya caah harudang ulah tibra teuing aya caah dengdeng gancang ngungsi. Teu lage warga ngarubung ka gardu ronda. Bari silih tanya aya naon cenah. Aya naon? Walungan caah gancang salametkeun diri. Cai geus naek ngeueum kebon jeung sawah. Ceuk Pak RT. Atuh sakabeh warga jadi birat kabeh. Sibuk urusan pribadina sewang-sewangan. Aya anu ngagembol budak. Aya nu ngahudangkeun kolot jeung anakna. Aya nu sibuk ngagembol papakean jeung harta bandana. Wanci janari anu biasana sepi jempling teh harita mah pahibut ribut ku jalma-jalma anu tinggorowok sarta lalumpatan nyalametkeun dirina sewang-sewangan. Sabab cai terus naek tepi ka ngeueum lembur sugih mukti aya kana 1,5 meter. Menang 3 poe cai nu ngeueum lembur sugih mukti teh kakarak surud. Nyasakeun letak jeung runtah anu pabalatak di mamana. Bau bangke kaambe di mamana. Tina bangke ingon-ingon anu teu salamet tina amukan cai. Loba imah anu ruksak, aya oge anu rubuh. Malah imah-imah tina bilik jeung kayu mah loba anu darengdek. Kaayaan lembur sugih mukti anu raresik pika betaheun teh harita mah rubah jadi lembur suwung anu geueuman sabab ditinggalkeun ngungsi ku pangeusina. Warga lembur kabeh ngungsi ka lapangan nu aya di landeuh. Ukur lapangan palanti maen bal eta nu taneuna rata jeung luhur. Warga nyieun tenda jeung saung ala kadarna pikeun ngiuhan. Harita Pak RT jeung Jang Suma salaku katua pamuda keur sibuk ngaroris warga lembur anu ngungsi. Meh paroman sakabeh jalma katempo nguyung dilimpudan ku kasedih. Kumaha Jang? Naha jejeg warga lembur teh araya kabeh? Tanya Pak RT ka Jang Suma. Nu teu aya teh Aki Sujai anu bumina di sisi lembur bulah wetan caket kawalungan sareng juragan Kosim oge garwana. Boa-boa Jang maranehna jadi korban urang pariksa bae imahna. Pak RT ngagerobiantara ka warga lembur anu ngumpul di lapangan. Dulur-dulur salembur anu sanasib cai geus surud. Hayu urang mulang ka lembur pikeun beberes. Tapi samemehna urang meresihan runtah jeung leutak, urang tempo heula Aki Sujai oge juragan Kosim
sabab Aki Sujai jeung Juragan Kosim katut garwana teu katempo ngungsi. Juragan Kosim sareng Ambu Anah mah teu kedah diterangan Parte. Saduana oge salamet, jag-jag sehat walafiat, teu kunaon-naon. Aya sora anu nembalan ti arah sisi lapangan. Kabeh ngaliuk ke arah datangna sora. Si horeng anu nyarita teh Usro, anak buahna Mang Kosim. Anjeun bisa nyarita kitu, apal ti mana, Sro? Tanya Pak RT. Abdi apaanan ngendong di bumina Juragan Kosim, Pak RT. Nembe tadi subuh abdi ka dieu kangge marios abah sareng emak anu ngiring ngungsi ka dieu. Jadi Usro teh sawaktu banjir cicing di tempatna Juragan Kosim, naha imahna dunungan Usro teu kakueum ku cai kitu. Apanan tempatna teh tepat di luhur? Tanya Jang Suma bari jeung hatena ngarasa heran. Onto Kang, bumina Juragan Kosim teu kabanjiran, cai memang ratang mani ngagulidag, tapi na ukur ngaliwat ka sisi. Uing ge ngarasa aneh, naha cai teh ukur ngaliwat ka pipir imah, teu daekeun asup ka jero imah. Sigana mah dunungan uing mah loba amalna, jadi imahna dijagaan ku malaikat, tapi kacai ge teu daekeun ngeueum kana imahna. Walon Usro nyaritana bari pepeta. Dunungan si laing mah lain loba amalna Usro, tapi na muhit ka siluman cai anu ngagegeh leuwih buyut. Jadi cai moal daekeun ngaganggu kadudungan ilaing, sabab eta cai teh kiriman ti siluman anu dipuhitna. Nu nyelengkeung teh Juragan Barkah, anu ateul hayang nembalan kana omonganna Usro nu ngagul-ngagul Mang Kosim. Usro anu tadina diuk nangkep tuur, cengkat tuluy nangtung, sirahna euleugeg hayang apal kanu bieu nyelengkeung. Juragan Barkah oge hudang nangtung, neuteub ka Usro bari nulak cangkeng ku sabelah leungeun. Oh, Juragan bangkrut anu ngahina dunungan uing teh. Teu aneh lamun agan sinis oge sentimen ka Gan Kosim, da agan ele saingan bisnis ku Juragan Kosim. Cek Usro ditungtungan ku nyerengeh seuri, ngeyehkeun ka Juragan Barkah. Aeh kurang ajar ilaing Usro, dulur-dulur sakabeh. Cek Gan Barkah bari malik ka warga lembur anu keur ngariung di lapangan. Sakabeh mamala sarta musibah oge kajadian-kajadian aneh ti mimiti Mang Kemet tiwas dibawa ku siluman buhaya, Kunti jeung genderuwo anu ngaganggu sarta ngahalang warga lembur sangkan teu bisa ngaliwat ka beulah wetaneun lembur. Eta sakabeh teh aya dalangna. Bangsa dedemi teh aya anu nitahna, nyaeta tayalian si Kosim dununganna si Usro. Juragan Barkah terus cumarita ngahasut sakabeh warga nu aya. Ku sabab hayang aman ngalaksanakeun pamujaanana ka bangsa siluman anu geus mere kabeungharan ka si Kosim. Si Kosim nugaskeun Kunti jeung genderuwo pikeun ngahalangan saha bae jalma anu rek ngagilidig saung vilana nu aya di beulah wetaneun lembur. Kuring Pak RT Jang Suma jeung Mbah Gawok keur peuting tarung ngalawan Kunti jeung genderuwo eta di sisi walungan. Kunti jeung genderuwo bisa diperuhkeun, tapi datang siluman buaya hidung anu mawa layonna Mang Kemet teh. Manehna ngaku lamun kuntilanak jeung genderuwo teh anak buahna. Juragan Barkah can eureun cumaritana bari dibarengan ku amarah.
Antukna eta buhaya siluman tarung jeung Bah Gawok. Duanana ngajebur ka joro leuwi. Teu lila datang cai anu nyebabkeun banjir. Jadi sakabeh kajadian aneh di lembur urang aya patula Patalinda jeung si Kosim anu muhit ka siluman buhaya. Tengetkeun ku sararea tisaprak si Kosim beunghar ngadadak. Aduh hahai tot. Waktos. Nah pemirsa, teu kapan emang cekapkeun heula ieu hanca dongeng semet dieu. Mugia urang dipasihan yusua nu panjang tur barokah sahingga tiasa patepang dangu deui di cariosan anu salajengna. Teu kirang-kirang emang nyuhunkeun dia hampura tina sagala kalepatan oge kakirangan. Boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi tina ucap kecap bahasa Sundana. Pilelean sapunyare pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulungan nu endah nu bagus nu baikna urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.